Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami ari ieu eta kitab mertelakeun puasa. La yajibu henteu wajib naon saumu Ramadhana puasa dina bulan Ramadan illa alal muslimi kajaba ka jalma anu Islam al balighi anu baleg itu muslim al aqili anu berakal itu muslim al qadiri anu kaduga itu muslim ala saumi kana puasa at-tahiri nu bersih itu muslim minal haidhi tina haid wan nifasi jeung bersih tina nipas. Wa idza tamma jeung di mana-mana sampurna naon Sya'banu bulan Sya'ban 30 kalawan 30 naonana yauman poena aw ra'a atawa ningali al hilala kana tanggal atanapi kana bulan saha adlun jalma anu adil. Wa sabata jeung tumetep itu hilal indal qadi mungguh qadi atanapi hakim. Wajaba mangka wajib naon as-saumu puasa ala umumin nasi kasakabeh jalma-jalma. Fa ilam yathbut maka lamun teu tumetep itu hilal ingdahu mungguh qadi wajaba mangka wajib itu saum ala roi ka jalma anu ningali kana hilal wa alaman jeung wajib ka jalma shaddaqo anu ngabenerkeun itu si manhu ka itu si roi faqat hungkul. Faslun ari eta hiji pasal wa syurutu sihhati shaumi jeung ari pirang-pirang syarat sahna puasa sitatun eta genep. Al awalu ari nu kahijina al islamu eta Islam wasani jeung ari anu kaduana eta mizu eta hideng wa tsalitsu jeung ari nu katiluna an niqau eta bersih minal haidhi tina haid wan nifasi jeung tina nipas jami'an nahari dina sakabehna beurang warabi'u jeung ari nu kaopatna an niyatu eta niat wa tasihu jeung sah naon niyatu siyamit tatawwu'i niat puasa sunat qabla zawali dina samemeh lingsir panon poe bisyarti Allah yata'ato kalawan syarat yen henteu acan migawe itu si soim si jalma na kitu muftiron kana perkara nu ngabatalkeun qoblaha dina samemehna itu niat wa wuqu'uha jeung ari tumibana itu niat fil laili dina waktu peuting afdalu eta leuwih utama maksudna niat siyamit tatawwu. Wa yajibu jeung wajib fi siyamil fardhati dina puasa fardu naon ta'yinuhu nangtukeunana itu siyamil fardhah wa wuqu'u niyatihi jeung tumiba niatna itu siyamil fardhah fi juz'in dina hiji juz minal laili anu tetep tina peuting. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utama wuqu'uha eta tumibana itu niat fi tsulusil akhiri dina sapertilu peuting anu akhir. Wa khamisu jeung ari anu kalimana al imsaku eta ngeker atana pinahan anil muftirati tina pirang-pirang perkara nu ngabatalkeun kulliha tegasna sakabehna muftirat minal fajri ti mimiti bijil fajar ilal ghurubi nepi ka surupna panon poe. Wasadisu jeung ari nu kagenepna dukhulul waqti eta asupna waktu aw wujudus sababi atawa ayana sabab fi shaumil fardhati dina puasa fardu. Faslun ari ieu eta hiji pasal wal mubtilatu jeung ari pirang-pirang ngabatalkeun di saumi kana puasa asyaratun eta 10. Al awalu ari nu kahijina dukhulu syai'in eta asupna hiji perkara min a'yanid dunya anu tetep tina pirang-pirang ain dunya walau qalilan jeung sanajan eta saeutik ilal jaufi kana jaob jeung diangan tumerus teh amdan bari ngahaja inta khala lamun asup itu syai' min ahadil manafidi tina salah sahijina pirang-pirang liang anu tumerus al maftuhati anu terbuka. Asani ari nu kadua nal qai'u eta utah amdan bari ngahaja wa ilam yarji jeung sanajan teu balik deui itu koe punten wa ilam yarji jeung sanajan teu balik deui min hutin itu koe naon syai'un hiji perkara oge ila jaufin kana jaob kana beuteung di dieu mah. Asalisu ari nu katiluna al jima'u eta jima' amdan bari ngahaja walau bi ghairi ingzalin jeung sanajan eta tetep kalawan henteu kaluar mani. Ar-rabi'u ari nu kaopatna khurujul mani eta kaluar mani bi ta'ammudil istimna'i kalawan ngahaja ngabijilkeun mani awil mubasyarati atawa kalawan silih antelan kulit walau bi ghairi jima'in jeung sanajan eta tetep kalawan teu jima'.
ka khurujihi sapertikeun kaluarna itu mani bil lamsi kalawan nyabak wal mu'anaqati jeung silih rangkul wal qublati jeung nyium bila hailin kalawan henteu make hahalang. La khamisu ari nu kalima na al jununu eta gelo walaulah dotan jeung sanajan eta tetep walaulah dotan jeung sanajan eta sajongjongan yasirotan anu sakedeung itulah doh. Asadisu ari nu kagenepna igma'u eta sakalor minal fajri ti mimiti bijil fajar ilal gurubi nepi ka surupanon poe. Asabi'u ari nu katujuhna liftoru eta buka qabla ayyata haqqaqo dina samemehieun nyata naon guru bisyamsi surupna panon poe. Au yagliba atawa dina samemehieun ngalindih ala dhannihi kana sangkaanana si jalma naon guru buha surupna syamsin. Idza lam yatabayyan di mana-mana henteu pertela lahu ka itu si jalma naon al halu tingkah. Asamin wari nu kadalapan turu riddati eta anyar-anyaran datangna murtad wal ayadu jeung ari nyuhunkeun pangriksa tina murtad billahi eta tetep ka Allah taala bari nama haluhur Allah. Atasi'u ari nu kasalapan turuwul haidi eta anyar datangna haid awin nifasi atawa nipas. Al asyiru ari nu kasapuluhna al wiladatu eta ngajuru al mashubatu anu dibarengan itu wiladah bil balali kalawan baseuh. Wa manjing sahajal maaftoro anu buka puasa itu si eman amin dan barenu ngahaja fi Ramadana dina bulan Ramadan au nasi atawa poho si eman pihi dina Ramadan an niyata kana niat lailan dina waktu peuting. Wajabatah wajib alaihi ka itu si eman naon alimsaku imsak ngeker nahan bakiyatan nahari dina sasesana beurang. Wa kadza jeung nya kitu deui sapertikeun man aftoro man wakada jeung eta nya kitu deui sapertikeun man aftoro man ari jalma tabayyana anu pertela lahu ka si eman naon subutu ramadana tumetepna bulan Ramadan asna yaumi syakki dina tengah-tengahna poean mangmang kantun faslun la yuftirus shaim cekap wallahu a'lam bissawab.